Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak tepang deui palawargi sareng simkuring dek tilu channel dina acara Dongeng Sunda. Dongeng ieu dikarang ku Abah Kampung ti Cianjur. Urang napak tilas urang ngaguar dongeng-dongeng kapungkur anu kantos didongengkeun ku maestro dongeng Sunda. Nyaeta ku Wakepoh sareng ku Mang Barnanya. Mudah-mudahan simkuring tiasa napak tilas kadua eta maestro dongeng kebanggaan urang Jawa Barat. Wakepoh sareng Mang Barna anu tos almarhum meureunnya palawargi. Mudah-mudahan ditampi iman Islamna, dihapunten segala dosana, dicaangkeun di alam kuburna. Amin ya Allahumma ya amin. Simkuring teu acan tiasa aing ngadongeng siga aranjeunna mah sambil belajar lah nya pemirsa. Ieu mah itung ngemut deui kapungkur waktu keur aralit. Simkuring kapungkur keur alit sok ngadepong di kolong tetanggi ada gendongeng Wakepoh bari ngala unur-unur. Sareng Abah Kampung anu ngarang ieu dongeng ngawanti-wanti ka simkuring. Kang dek tilu hapunten cenah pilih aya nu kasebat nami, kasebat nama daerah, mung saukur kaleresan. Dan namina ge ieu mah dongeng saukur karangan cenah saurna teh nyungkeun dihapunten. Saur Abah Kampung ka simkuring papanon. Ieu dongeng ku Abah Kampung di alus-alus sangkan payus, di hade-hade ameh sae direka-reka meh siga nyata nya palawargi. Sumangga supados teu nyang kolong kana waktos urang garap dongeng anu munggarannya anu bade ngabantu judul Wawales Kanu Telenges. Ieu dongeng tos katampi ku simkuring Abah Kampung. Hatur nuhun sakali deui ka Abah Kampung, hatur nuhun. Ieu dongengna tos katampi ku simkuring. Mudah-mudahan janten panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah kasadayana anu sami-sami mika cinta kana seni dongeng. Sumangga supados teu nyaung kolong kana waktos urang guar kumaha ieu jujutanana lalakon anu ngabantu judul Wawales Kanu Telenges. Sok kaparayun sadayana deur. Hibar cahaya di belah wetan, nyaangan sabureun alam panca tengah. Suara manuk recet disarada dinadahan bari ngiplik-ngiplikeun jangjangna. Patembalan jeung sasatuan lainna sajabanding jangkrik, cari cangkas, tongeret, jeung suara bangkong nu salip patemalan. Ningali hamparan sawah anu hejo lemok, rajegna tatangkalan anu ngurilingan eta patempatan. Cur-cor cai meuni harerang, gumuruh suara walungan cisameng di belah handap. Dina amparan sawah eta dina galengan di pelakan ku pepelakan sajabaning tangkal sampe hui kacang panjang, kacang gulung,
jeung hiris sajabaning pepelakan lainna matak endah anu ningalina. Urang carioskeun di hiji wewengkon kacandakna wewengkon Cianjur di handapun tutugan Gunung Ciakar aya hiji palemburan muka telahna lembur talaga. Harita keur isuk-isuk haneut moyan sakumna pangisi lembur geus mariang kana pacabakana masing-masing. Aya nu ka sawah mawa pacul, aya nu bawa koret erek ngoret kebon, aya nu mawa arit meureun erek ngarit, aya nu rek ka pasar nu rek ngadon dagang. Kitu deui jeung pacabakana nu lainna. Urang caritakeun isuk-isuk haneut moyan di hiji imah anu basajan, imah leutik anu bilikna geus barolong sawareh geus ditambalan. Di bulan imah aya hiji budak anu keur maraban hayam ngawur-ngawur beunyeur kana taneuh anu dicok-cokan ku anak hayam jeung indungna nu parabut. Eta budak bari ngusapan hayam jago anu jajangkar. Eta budak teh ngomong ka hayamna, Cagur, mami geus gede cagur. Pas ieu mah geus aya hati. Jawa yang mah geus mulai aya hati. Cagur mami gede. Cagur. Eceuk budak bari ngusapan hayamna bangun bujeutna. Keur kitu teh celengkeung ti jero imah aing gogorowan. Aduh. Jangan mau keula ati ieu satu-tutu. Geus asak jatuh. Ceuk nu di jero imah gogorowan eta ka budak. Kelani, kemana-mana hayam heula ni. Kelani. Antum gue hayam atuh. Ati kada mau buluk. Kani, gelindingi. Ceuk budak bari ngaleupaskeun eta hayam. Jung nangtung leos asup ka jero imah nyampeurkeun kanu gogorowan tadi. Breh teh aya hiji nini-nini anu keur ngasongkeun sangu tutung anu ditilaman ku daun cau manggala anu meunang ngareumpeuh. Mana nih? Kamu teh mana nih? Cara tutup tadi. Kau siap ujar mana nih? Istiwiyahan kan nih? Geus atuh. Sok geus kira mau buluk heula kadinya. Nani dikeun nih. Budak teh diuk song diasongkeun ku janinina. Celebek budak teh dahar bangun nu ponyonaker. Ari eta budak nu katelah ngaranna teh Jang Dodo. Ari eta ninina nu katelahna teh Nini Meh. Gek diuk Nini Meh teh dina jojodo. Bari ningalikeun incuna anu keur cecelebekan dahar sangu tutung. Gerentes dina hatena Nini Meh. Bari nempo incuna anu keur cecelebekan dahar. Teuing aneh umur 2 tahun geus ditinggalkeun ku indung bapak. Tanya di rumah indung jeung bapak tapi tong hadiwan ini bakal nikahnya sama aneh. Cek Nini Meh teu karasa di juru panonna aya cai nyulang krung nu mapai kana pipi anu geus karijut disusut ku tungtung kabaya. Ari Jang Dodo mah teu malire ninina deuker nyerangkeun calebek we dahar sangu tutung nang nyieun ninina.
Sanggeus dahar jam 12 nangtung. Mereka mana deh, mana toh? Tapi cuman lihat si jaguar nih. Bagaimana lihat si jaguar? Udah mah. Kade kulit tetap jauh-jauh deh. Oh, tuh nih. Tapi kayak balik batu yang silangan. Tong jauh-jauh deh, omat. Nenek mah, hadiwang. Nyani. Teos budak teh keluar deui. Nyamperkeun ke hadda ka hayamna. Terus hayamna ditewak, begenya dibawa ke tukang. Da maksudna rek dimandian dina kulah aya di tukang. Belawar si hayam dialungkeun ke tengah kulah, kecebak. Hayam teh lorowesan, bangun hayam naik deui. Jang Dodo bari nantung, bari sisirian nempo hayamna anu keur uyang. Ani hewan mana jaguar? Ani hewan siapa jaguar? Jaguar mana eh? Antang gitu Jang Dodo ngamandian hayam. Di kajauhan aya sora anu gogoroan ngaran manehna. Jang Dodo curing hak terus nantung bari culang cileung bereh teh aya budak sapataran manehna keur nyampeurkeun kadinya. Sing horeng eta teh balad dalitna nyaeta si Nanang Uut anu ngajak rek ngalamanut. Sanggeus datang ka hareupeun Jang Dodo si Nanang terus ngomong, Apa teh toh? Latihan si jaguar teh toh. Latihan si jaguar. Kayak bolak balik ke memang si jaguar. Terus ayah si Ihan sana. Aus atuh toy. Aneh kayak banget saya si Ihan. Lama can bijil oi. Aduh ayah kayak pulang mah euy kunaon. Kuring nanti mah lulus sana. Si jaguar orang halus mah. cek si Dodo bangun reueus boga hayam anu geus bijil si Ihna. Pok si Nanang nyarita ka Jang Dodo. Tok apa orang ayeuna rek orang manuk teh atuh. Hayu atuh bisa kabur beurang euy. Kalau si jaguar sekedeng beungan. Gosna ayo copot si jaguar goyangkeun. Terus Jang Dodo nyokot hayamna dikelek dibawa keburuan deui. Cak diecagkeun si hayam teh. Bari hayam eta bari hiplik-hiplik keun jangjangna dipoyankeun ku Jang Dodo. Mana ketekeh teh? Maaf jago lawan kamu yuk ketekeh aku. Kurang yang supir mah halus sana. Cokot atuh. Ketakotnya. Jang Dodo ini kapipir rek nyokot sumpit renang nyeman ka kamari. Ini memang supir kurang. Kerbibit halus kan. Halus toh. Ayo toh. Sudah kurang. Apa lu kayak? Ayo. Bring eta dua sahabat dali teh hari ini mian erek ngala manuk ke kebona Haji Gawos di setengah jalan manehna duaan sali gonjak sali senggol maklum si Nanang mah da budakna rada peleweng beuki heureuy beda deui jeung Jang Dodo anu kalem bawaanna teh santai Jang Dodo mah ciga si Nanang belawang baung di budak teh. Urang kocapkeun geus tepi ka kebon si Dodo jeung si Nanang tatanggahan ka luhur ningali manuk anu recet di sarada dina tangkal. Nah,
kampung tagar Bah kampung. Aduh. Aturannya suka deui cenah jam dodong ngalah manukna pamirsa. Aduh. Bah kampung. Aduh, atosan pamirsa. Dongeng na cenah. Enjing dilajengkeun deui nya pamirsa. Hapunten samudaya kelepatan sim kuring dina ngadongengkeun anak. Bilih teu sepagodos sareng anu ngadangukeun. Maklum sim kuring masih diajar keneh pamirsanya. Dicekapkeun sakieu wae dongeng munggaran anu ngabantun judul wawales kanu telenges. Mudah-mudahan enjing sim kuring tiasa ngadongengkeun deui nya kana bagian kadua. Hapunten nu kasuhun hampura anu diteda wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.